Yo ceng, mah itu salah paham. Gue jamang kurang bijakin KRT. Salah paham gue mang. Jelas kurang doang ketinggalan. Kurang teh dipakai latihan ku si toke. Dalam untuk daek teh dipajak dada urang. Maksudnya latihan nembak AOE mang. Heeh ceng. Terus eta si toke arek nembak saha mang? Mun teu salah mah ulan-ulan kitu da ngaranna. Nu geulis sareng teh mang. Oh, da gulis emang nage. Wah, wawanian tah si toke. Gak enak juga. Baiklah. Mesti sabar yang amroking bebek bulan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Naon sih? Bapak mertua. Kemana bebek bulan apa? Aya keur mandi. Ieu sama nu goreng kieu. Urang GR anu di penyu laut ya. Bade amang ka putri bapak anu gelis teh. Asa betul percaya aing mah. Anak aing lewat tamu goreng patutus ieu. Wong teu nakerakan gitu. Kamu gimana gitu ya? Pak, urang boga rokok sih ya? Mana jam rokona kebenaran bapak tas ngawadang teh ngarok. Ya, rokokna. Ayo di mana teh jero. Terus mah. Kalau jam bapak nek ngabejan si neng na. Sok burukeun, Pak. Teu sabar aing. Tas lami, A. Henteu, Beb. Karek tadi 5 jam yang lalu. Oh, ayo 5 jam yang lalu mah. Bercanda, Beb. Nih, tebak coba. Naon, A? Panda apa yang enak? Panda dipanggang. Mamna pakai sambal kecap. Piraku, panda dipanggang. Lalu, A? Yakin talu? Nya, A yakin talu. Panda yang enak itu pandangin kamu. Beb, tebak hiji deui. Naon bedana ikan jeung AA? Ya beda tuh, A. Ai ikan mah hanyir, aya mah bau. Salah atuh, Beb. Naon atuh, A? Kalau ikan mah tidak bisa hidup tanpa air, kalau AA mah tidak bisa hidup tanpa kamu. Nah, ayo nama A bade ngomong serius. Soal naon ya, A? Soal hati ke hati. Serius eta teh, A. Nya serius. 2 rius malah. Sok coba aku maha. Bebek ulan anu delis. Sebenarnya mah teh. Tahu bulat. Nah, serah aja di situ. Coba deh nya. Nya sok coba deh, A. Sebenarnya mah teh Digoreng dong. Oh. Ai ngomong naon sih? nyaho age. Coba rek mu heula nya. Nya sok mangga. Plong euy. Hayu coba A lanjutkeun, Neng penasaran. Oke Beb, urang lanjutkeun. Beb ulan anu delis, teh bogoh. Beb daek teh jadi kaboha AA. AA ti tadi teh rek nyarios kieu nepi aya suara nu aneh. Nya Beb, daek teh jadi kabogoha AA. Henteu. Hah? Yakin Beb? Yakin. Mau dipikir deui Beb. Moal. Gaguna ya. Jadi 2 tilu.
sama yang gitu nyostoknya. Hanyalah untukku karena kini kau telah memberinya. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi Gimana? Mau tadi sore masak nama baik. hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Mobil tidak datang, euy. Wonten. Ya Bu Bina jak Eko. Mohon Pak, laras. Itu tak masih ke mobil kok bingung. Mohon atuh Pak. Tanya atus tuh nya ya pada weh da malami. Nyapaan, nuhun. Pak, Pak. Naon? Ka dieu lah, Pak. Kela kagok. Urut, Pak. Nah, masih budak teh. Naon mana teh kok? Tuh, Pak, kado teh. Mana? Itu mobil sih. Hah? Kela Eko kuning boga duitnya. Perasaan teh aing kemarin nek pinjem teu boga duit ta. Tapi kunaon ayeuna meuli mobil. Kok dia Naon, Pak? mana boga duit di mana? Di emak, Pak. Cek emak kita dibelikan mobil bak jikir Bapak. Kunaon dari emak kirim ke mana? Biasana ge sok ka bapak. Mau ngirim ke Bapak, mau lagi dibelikan mobil. Paling ge keur nyetok menyan satahunun. Nyaha atuh. Da ayeuna ge beak puguh menyan teh. Tadi atuh bapak nginjem heula. Aing ngomong minjem wae, aing mayar tara. Ayo kok. Kenapa pun bapak manten? Oh, Pak, usah ya kemarin ke depan. Korek budak teh. Pemajikan teh. Dari mana tuh beda bisa? Pusing ka aing lah. Penyan ludas deh. Nah. Sonip. Saya tak. Hahaha, kudunya aja. Terus mana nek naon? Sonip. Mun mana manggil urang mau datang. Hahaha. Kunaon mau datang? Aing mau datang mun maneh teu boga menyan. Hahaha. Pugu duit jeung meulina. Bohong maneh. Kamari pabanjikan maneh ngirim. Iya juga ikut nyahong ngiriman duit segalanya. Gas mobil teh, jual di wae, terus belikan ke menyan. Dan bukan kerekanan indung budak kena. Hei mana, hayang loba pasien tuh. Nah hayang. Sok, mobil jual, ku urang dijamin loba pasien. Yang satunya, kau nak lihat olanya. Oh man. Ayo ngejual mobil kasahnya.
Bos, tadi lo bos. Kumaha, Bah? Ngejual mobil, Bos. Puguh teu mau duit urang nage, Bah. Saparaha we, Bos? Soalnya butuh pisan euy. Urang teh. Puguh kan aya 50.000, Bah. Bisa lah bae. Karena anu nyanteun we. Yeuh, ieu mobil tuh kerjeng menyan. Geus keun bae. Satu ngobrol omong we. Nyanggeus. Mana kuncina? Kayak menyanak urang dianterkeun sore ka dieu. Kira-kira Bos. Bos, kuncinya Bos. Ya, kan bayarnya menyan ya. Buat mah. Siap lah stok, gampang eta mah. Soalnya itu tah ruhun ambek-ambekan wae. Alah geus apal aya kana karuhun mah. Tapi arung loba omong we. Tenang we aya imbahna gitu. Heeh. Aya geus nyaho beureun ka urang. Oh. Siap. Duitnya Bos mana, Bos? Bawa deui. Tuh hampura Bah. Sakit ya. Didi, hari eta budak kunaon? Geuning ceri kitu. Dah, ai mana kunaon? Ceri kitu. Diuk. Kunaon maneh? Ceri kitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai bapak maneh mau, Jang. Geus ya. Diikhlaskeun wae, geus dina kieu, geus tong dicencerikan deui, heeh. Sana mau anjing. Itu Jang diaminan, amin. Nah, emang ari bapak teh gaduh panyawat naon, Jang? Nu mau anjing. Liper, gampang atuh ai liper mah ubarna kututut. Kunaon sos kututut. Kututut. Anjing nu mau anjing. Kututut, lain ku bonteng. Ai bonteng mah para dikurang darah, Jang. Kututut. Nah, terus ayeuna pun bapak teh tos dikumpulkeun ta acan, Jang. Acan. Ayo tuh, antar amang ka ditu urang bebantu. Ayo. Sekalian. Budak anjing. Siapa budak anjing budak? Kade poho, Jang. Kututut. Minit euy. Anu gorowokan tah. Oke, gorowokan saya. Tunggu. Suara bener di euy. Tunggu euy. Bebek bola daripada orang ditolakom dengan bodoh diri wae. Rek naon maneh? Bodoh diri. Ulah tuh. Ulah mana sayang ke orangnya. Maksudnya teh ulah dengke. Cinta ditolak memang gak enak. Orang anjing air bunuh diri. Anjing aing geuning teu modar. Anjing, mana budak teh? Kemana? Oh, itu tuh. Ih jagoan Budak teh anjing. Hebat. Kurang nyerinya teh di dia.
Ayo suara minta tolong. Gimana tahu? Hah? Itu gening Cigujubar. Bruh.